ya teh bade masihan kan naon teh Aisyah harus ngomong aja nya ngeus tadi ge ngeus ngancan meresok wae nganu dibere dakwah nya abdi teh haus gelanah yang nginum deudeuh teuing palae nginum sumuhun karunya aya cai mah Tempoho bantuan like, komen, jeung subrek ya. Subrek dukung kreator-kreator Sunda Kudu Baju. Saha tuh ka dieu teh sareng pun bojo jeung tuang garwa sumuhun bu dulu itu nah ka dieu ai nah atuh nya talang layeseun pun bojo teh nuju ngagolere di luar ampir-ampiran pingsan nya ngalungsar di luar tuang garwa ka dieu sumuhun mana atuh ka dieu piwara gelebet sawios tuang garwa ka dieu pun bojo mangga saya mangga tuh mohon sawios mangga nuhun sepuh nuhun mangga lingih mang saya mangga den nya sawios teh pun bojo mangga nah kagarwa teh ai namina naon kadieuna naon kadieuna naon wa kadieu wah beres euy jigana aya saung goreng we yuk tuh cuma kapihatur gelan oh iya garwana teh kan iya garwana teh garwana nah udah naon sih teh eta cek juragan neme cenah sareng saha ka dieu ka saha nya ka kuring naros tuluy cekeng teh jeung pun bojo heuh ka saha sih nyebut bojo teh heuh kakak teu sangka sia teh geuning bogoh ka aing ngan aing sare teh susu aing jadi goromel ku dia sampai kalepetna nya nguningakeun bulan abdi mah sanes garwana abdi mah lanceukna ai rakana sumuhun we paingan mah nya aya awewe kieu nah dikitu geting-tengeunna dieu iya jelema ramade waji jiga bawang beureum si bae kade ngahina makhluk sarua jeung ngahina kanu bogana lain bawang beureum naon tomat karo kana teu kadenge mun ku aing ieu teh bade masihan kan naon teh Aisyah geus ngomong aja nya ngeus tadi ge ngeus ngancan meresok wae nganu dibere dakwah nya abdi teh haus gelanah yang nginum deudeuh teuing palae nginum sumuhun karunya aya cai mah aya cai tah dengekeun nulung kanu butuh nalangkah atos akan abdi hayang nginum nya aya cai mah aya cai aya oh atuh kitu mah sakandanan sareng sangu anu julapar mah sareng daging hayam ge raos sarua we nyintah muncit ka aing beureun mah nya kitu kan rupi ieu teh padepokan naon namina Nira Resik ieu teh kasebutna teh padepokan Andong Kancana Andong Kancana Andong Kancana Aisyah inget tuh mual kopi we inu me ku sia Aisyah naon teh aing keur ngobrol kopi ngaliwat itu merenteu kain ka dieu sia hei eta teh usaha aing nyaho
Aing keur usaha mah enak usaha. Ulah pada ngaganggu maneh. Ngaganggu aing keur ngawayang kopi. Jangan hampura jang dewek mah cirilitaheun. Aduh ada hampura jang. Heuh si laing meureun keur usaha cin payu didoakeun. Nya mun dewek ke sarua keur usaha dina boga hajat. Nya mun cin payu ku dewek didoakeun mun teu payu inum ku serangan. Atawa pake mani. Tukang kopi nepi ka ngacreng. Udah aing keur ngomong kopi. Ngaliwat kan. Ngobrol jeung saha? Jeung tukang kopi. Ini. Ieu teh andong kancana. Asa wau ah. Andong kancana. Ari salira ngaran kaula teh Manikhara. Bener. Aduh. Aduh. Asa pernah ngadenge doa. Ari anjeun teh saha? Pami dipercanten mah. Tong ngabohong doraka. Siapa yang kebohong gitu teh. Jadi mesieun. Duh, aing. Lamun dipercanten mah abdi teh Aliando sumun Ali Nurdin murid siapa Tawali Agrem Aliando ti Hongkong nu bener saha ngaran ajeun lain naon teh wala sieun aing mesin teh kasup negara Plaza Jenar aing disebutkeun cepot sieun di tayangan da paing di pananeangan da pananeangan teh aing jadi buronan di sarua jeung sia aing jadi PPO lain PPO keun bae da aing mah ngomongna kieu asal ulah dengar tiang listrik we lah saha anjeun teh ieu teh Manikhara kan leres ari eta dipengker tak ieu buyut kaula saha bang kaca kacana kok bang kaca pegek menyatir ka jauh teu kadenge da aing menjelema na humoris nya bang kaca nya ke ari anjeun teh sa ieu teh andong kancana bang kaca putrana sae teh ieu teh putrana Pergiwa ulah sia Gusti ai putra saha putrana Pergiwa uluh Gusti nu agung Pergiwa mana ieu teh di Sukadana sanes Pergiwa putrana nyaeta Endang Manuhara Allahu Akbar putra sahara mana nyaeta Gatot Kaca aduh Gusti nu agung agak nilap deui ka abdi saha teh ieu teh manya hilap deui ka abdi ai maneh apa ka kaula sae teh balik atuh Gusti nu agung hilap deui ka abdi saha teh mang teh Raden wala putrana si Jenat Rama Dewaji jigana imah yang dibere sangu goreng jigana lawa kasuudon buah-buah acting jelema teh Aden da katawis teh kaluar Cimata tapi matara keluar Cimata keluarga Cai Aki saha teh ieu teh manya hilap deui ka abdi saha kapungkur abdi kantos ka dieu nai akana ieu
gebok belah dia teas tadi ya. Tuh lebih ke mana dia ya. Orang mah tenggelan heula tadi teh. Tante lah segala diomongkeun, da ieu mah jelema na kieu. Tenggelan heula padahal mah catrik teh. Kapungkur kantos ka dieu, si muhun cik embut-embut kali beungeut abdi saking gantengna. Saha teh kapungkur abdi nyambut ke cirik nih Jala Sutra ka dieu. Sareng juragan Arjuna ka dieu teh kapungkur teh juragan Arjuna ka dieu teh abdi teh. Saha menyailah mereka abdi be abdi teh putrana Semar ai ieu teh cepot cumuhun aduh Putin wagu panjang umur cepot salira nu panjang nyusa ulah ya, Gusti Nu Agung. Ari ieu piraku ilmu ka abdi. Agnes Monica. Sia teh ngaku Agnes goblok. Monya Agnes monyong kieu. Nya aliando pegek. Abdi dawala dawala. Ai si garong ka mana? Sia si garong gareng bulan. Gareng lain garong. Tah gareng ka mana? Aya di Tumaritis kan nuju ngantosan pun bapak ai Bapak Semar di mana? Bapak Semar teh tos maot si doraka si goblok Bapak Semar teh tos maot kan doraka sia sidik aya kene geus maot belum deudeuh teuing iraha maot teh buka da abdi teh terang. Nah, hati terang anu ditaroskeun di saha? Bapak Semar. Sumuhun tos maot Bapak Semar we. Ieu teh kumaha ka teh? Ku sia dengekeun nanya teh pan Bapak Semar. Berarti aki aing. Si goblok bener teuing. Bapak Semar teh tos maot sumuhun iraha duka nah mun pan Bapak Semar ai Semar tah Semar mah aya dan utaros ku salira teh Bapak Semar pan Bapak Semar berarti bapana Semar nepi ka teuing euy tiba heula ieu jelema ieu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe dan share ya. Ulah hilap. Sabrek.